Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sing sajan kita mudah-mudahan sadaya dimaafkan ke waktu tobat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat Allah mah teh nyaho. Taya takwa teh kudu dibarengan jeung waro, dibarengan jeung apik sabab lamun takwa sing sok sanajan parentah Allah kabehna dipigawe. Larangan anakku Allah kurang dijauhan, tapi teu barengan jeung waro teu aya bedana sacara teu aya bedana sacara manuk nying leungleuman endog burung. Jadi moal endogna. Moal. Ayeuna urang ibadah, baik ibadahna tapi teu dibarengan jeung waro eta teh latu balu moal ditarima ku Gusti Allah. Ari waro teh apik. Kumaha apik teh? Urang salat sing apik, ngaji sing apik, puasa sing apik, silaturahmi sing apik, jarak kubur sing apik, dahar sing apik, papakean sing apik. Keur salatna urang sing apik, ayeuna urang salatna urang sing apik. Kumaha apikna? Make papakeanna anu bersih. Keur bersih ge eta pakaian teh nah menang gasar, nah menang maling, nah anu batur teu digedoan. Ayeuna pakaianna pakaian sorangan, nu pribadi samping sorangan, kopeana sorangan, kade sing apik eta meulina kade campuran ku paktuk ayeuna ku haram, dicampuran ku perkara anu dilarang, dicampuran ke perkara anu diharamkeun ku Allah. Ibadahna ge sah tapi teu ditarima ku Gusti sabab ibadahna dibarengan jeung perkara haram. Cek Imam Ghazali dina kitab Kifayatul Atqiyah. Waro arbaatun. Waro apik teh aya opat. Hiji waro teh aya waro adilun, waro jalma adil. Dua waro teh aya waro solihin. Tilu waro teh aya waro muttaqin. Opat waro teh aya waro sidikin. Coba, urang hayangnya urang akurkeun jeung awak urang susuganan urang termasuk waro anu opat ieu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Da aya ngaji mah teu beda jeung ngaca. Ayeuna mangkat teh ngaca, aduh beungeut aing hoyeung, aya kotoran awah heueuh. Begitu aya mehoman salah kaca, salah urang mah eta mah teh. Hah? Salah kaca, belum bisa kaca. Nah, begitu. Teu beda da ngaji mah ngaca, kos teu beda ngaca aya teh beungeut teh kotor apakah teu lamun kotor pasti dibersihan. Tah ulah nyalakeun ka batur lamun salah mah salahkeun awak masing-masing. Ulah aya bener jeung salah mah lain cak batur cek hate sorangan ka nyaman dina tempat ngaji ari ngaji teh ngaca. Tah ayeuna nu pertama waro teh aya waro adilun. Waro apik jalma anu adil. Kumaha ari waro jalma apik anu adil? Tarku kulli ma yuharrimuhu fatwal fuqaha. Cek ulama ari aran apik jalma adil. Waro jalma adil teh ninggalkeun sakabeh perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah. Di mana jalma bisa ninggalkeun perkara udah haramkeun papakean anu diharamkeun dijauhan, ayeuna kadaharan anu diharamkeun dijauhan, ayeuna ketempuan anu diharamkeun dijauhan, umbah ambeu anu diharamkeun jauhan, lunga denge anu diharamkeun dijauhan, anu ayeuna langkah anu dilengkahkeun nu diharamkeun ka Allah kurang jauh eta disebutna waro jalma. Jika orang jangan tapi kan yang gini mah katanya saya berapa cara kumaha kariba muammalati secara riba dina pagawean manusia jalma-jalma dina waktu sehari-hari. Riba panghandap-handapna dosa riba teh dosa riba teh sarua jeung ngajinahan indung naudzubillah. Riba teh beda di panghandapna riba, panghandapna deui pagawean riba teh sacara merean dagangan batur teu diijinan heula. Diuk di warung tukang dagangna eueuh. Tah joe meuli di berean kurang beda bau juga baturan.
diberean kurang teh, diberean nyaho hargana, dibere we teh riba. Kumaha pun kieu, mang lamun aya nu meuli bereannya, urang arek ka kamar mandi heula, urang arek sasapu heula, urang arek naon heula, arek aya ka pasar heula, panumpang ke lamun meuli berean, sekalipun aya nu meuli urang diberean, eta halal, henteu jadi riba. Jadi ngaji teh geuning kitu teh riba. Tah, lah riba teh lain kieu doang. Ari cash 10.000, ari utang 15.000. Riba teh lain kitu doang kieu. Merean dagangan batur tanpa diizinan eta ge disebutna riba. Mudah-mudahan dirasa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji di mana jalma bisa ngajauhan perkara nu diharamkeun ku Allah, sagala rupa nu diharamkeun ku Allah bisa ngajauhan, eta jalma meunang pangkat jalma adil. Hiji asaniatu waro as-solihin, nu kadua waro solihin. Kumaha waro solihin? Waro apikna golongan-golongan jalma anu soleh. Jigana kana tong si gading urang mah kana soleh, kana jalma adil ge geus jauh urang mah. Wah, gua urus terus urang mah. Da pas melakukan jeung wae kadutna para solihin kumaha waro apikna jalma soleh tarkul musyabbihat ninggalkeun perkara subhat. Nilai tina adil kana solihin tong sumauna perkara nu diharamkeun ku agama, tong sumauna perkara nu diharamkeun ku Allah, tong sumauna perkara nu diharamkeun ku Kanjeng Rasul, ku para rasul. Ayeuna ku urang dijauhan, subhat oge dijauhan. Al haram bayin wal halal bayin, bainal haram wal halal mutasyabihat. Perkara haram jelas haramna, perkara halal jelas hukumna halal. Hukum antara halal jeung subhat itu disebutkeun antara haram jeung halal eta disebutna subhat. Itu haram apakah halal, halal apakah haram, eta subhat. Cara mana? Cara ngalap jantung jauh kebun batur. Benar. Hah? Tak subhat. Ngalap kebun jauh maka kayak asup ka kebun, aya aduh aya jantung jauh bener masak ya. Dicala we jantung jauh. Disebutkeun haram pira aku kudu bogana. Ayeuna teh diizinna di bang jantung jauh-jauh acan. Kalau putar pemain tak apa mansur. Kita mau mansur di sini ada nama ngalah ada pakai hau pak mansurna. Ngalah jantung jauh di kebun batur. Eta jantung hukum ngalah jantung jauh. Guna subhat, guna subhat teh disebutkan haram. Pira kutibang jantung jauh-jauh aja. Tembikeun guru bogana disebutkan halal kebun batur. Tah eta teh disebutna subhat. Atawa ngalah belut di sawah batur. Eta ge disebutna subhat. Subhat teh disebutkeun haram, can tanaw haramna, disebutkeun halal can jadi halal. Disebutkeun haram, pira tibang belut-belut acan. Tah. Ayeuna disebutkeun halal. Belut teh sawah batur. Jadi bingung eta di hukuman subhat. Tadi mana jalma bisa ninggalkeun perkara haram jeung ninggalkeun subhat disebutna pangkat, disebutna golongan-golongan jalma cangkepi urang tinggal kanya dia. Urang mah harap sosolehan urang mah. Urang jai. Cangkepi urang mah aduh naudzubillah. Wa nu katilu waro mutakin. Kumaha waro mutakin? Tarku malaba sabihi maupatan bihi baksun. Ari apikna warokna jalma anu tarakwa golongan mutakin ninggalkeun perkara anu ngabahayakeun. Urang mah ka pasar moal numpak ojek rek leumpang we sia tabrakan. Urang mah rek ka pasar teh leumpang moal numpak motor sieun lah. Kusabab sieun. Nah, enak contoh begitu. Balikan deh. Dahar 2 piring menang. Menang, komo dipakai ibadah. Komo lamun bisa teh mah. Menang sok dipakai ibadah mah.
kumaha kalau mutakin udah pada harta dua comot we kaja yang penting kuat ibadah sieun buka beuteung kasuhan dipake salat teh berat dipake ibadahna berat sieun dahar loba teuing sieun berat dihisabna ditinggalkeun dahar dua piring cukup dua somot teh ku sabab sieun kalau mutakin urang mah moal rek leumpang we sieun jadi bahaya ayeuna buat baju boga baju dua lamari menang komo dipakai ibadah kumaha kalau mutakin urang mah cukup baju kedua hiji diseuseuh hiji dipake sabab ninggalkeun teh si naon sieun di mana-mana teu bating dihisabna pakaianana ituna sakarupana kieuna tubuh sieun dihisabna ninggalkeun mual make mual ngabogaan baju dua lamari teh ku sabab sieun teu diulangkeun dua lamari ku agama komo dipake ibadah ayeuna make sapeker menang make sapeker kumaha kalau mutakin urang mah moal make sapeker sing kasetruk sok silakan ulah cek coba rek make silakan teu make silakan nu make sapeker ulah moyok kanu teu make nu teu make ulah moyok kanu make agama lain kita ribut agama lain kita cekcok agama lain kita silih eta pangkat waromot jika nu tapi udah kan zamannya dia bikin naik deui eta waromot kita warna naik deui hiji deui waro sodikin ieu pak luhurna ieu waro sodikin bikin naik we tarku ma huwa lamun jelema teu motor kabeh Bang Jai bingungeun Bang Jai bae motor lah ceuk ayeuna waros kaopat naik pangkatna pangkat nu kaopat waro sidikin waro jalma sidik anu bener kumaha tarku ma huwa man paka anil apa ninggalkeun perkara ayeuna anu pancabaya anil apati tina cilaka jadi kieu waro sidikin mah tong sumaona haram tong sumaona perkara halal tong sumaona perkara wenang tong sumaona perkara anu dipikasieun perkara wenang ge geus dikurang dahar sapiring halal dikurangan sabuah dikurangan biasana sapoe dahar teh 2 kali ayeuna mah sakali oge daharna 2 comot kayak di mana ngurangan sekalupan dikurangan dipake sapoe ting 24 jam ibadah ka Gusti Allah eta mah geus kana para wali waros sidikin urang atuh jalma adil atuh amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم